Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sang ibu dina pangajaran basa Sunda ngeunaan carpon Sunda. Dina deungeut ieu simkuring baris ngabahas ngeunaan carpon. Naon ari eta carpon teh? Yuk urang bahas sasarengan. Dina sajarahna mimiti aya dina majalah Priangan nyaeta tahun 1828. Carpon nu mimiti aya nyaeta Dogdog Pangrewong karangan GS 1830. Kukituna sajarah carpon teh ayana ti bangsa Deungeun. Carita pondok asal muasal nama tina talari carita lisan anu ngahasilkeun carita-carita kawentar anu kayaning Ilad sarta Odesi karya Homer. Carita-carita eta ge ditepikeun dina wangun puisi anu mibanda fungsi minangka pakakas pikeun nulungan jalma anu nginget caritana. Bagian-bagian singkat tina ieu carita teh dipuseureun kana naratif atanapi individu anu bisa ditepikeun dina hiji kasempatan. Upami ditilik dina ciri-ciri carponna nyaeta upami dina carita pondok mah tanapi carpon aya palakuna saeutik atanapi palakuna mung sakedik. Teras aya latar tempat, latar waktuna mung sakedap. Bisa rengse dibaca dina sakali mangsa, alurna teu komplek museur kana hiji kajadian, mere kesan lir saeutik oge. Jenis carita pondok umumnya nyaeta hiji wangun karangan fiksi sarta anu pangsaena dipedar nyaeta fiksi kawas fiksi ilmiah, fiksi horor, fiksi detektif. Carpon oge ngawengku wangun non fiksi kawas catatan lalampahan, prosa, liris sarta parian-parianna. Di dieu oge urang ngabahas ngeunaan unsur intrinsik jeung ekstrinsik dina carita pondok. Unsur intrinsikna aya naon we? Kahiji aya unsur palaku, kaduana amanat, katiluna tema, kaopat latar, kalima galur. Dina unsur ekstrinsikna nyaeta kahiji nilai-nilai dina carpon, kaduana latar belakang kahirupan pangarang jeung situasi